Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi ari ieu eta bab ngajelaskeun adab-adaban santri. Lil muta'allimi eta tetep pikeun santri adabun ari aya adab-adaban fi nafsihi pikeun dirina itu santri. Wa adabun jeung aya adab-adaban ma ustadihi sarta guruna itu santri. Wa adabun jeung aya adab-adaban ma ikhwanihi sarta babaturanana itu santri. Amma adabuhu anapun ari adab-adabanana itu santri fi nafsihi pikeun dirina itu santri. Fa katsiratun tah eta anu loba kacida. Minha nu eta tetep bagian tina itu katsirah tarkul ujubi ari henteuna ujub. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu katsirah at-tawadu ari tawadu wasidqu jeung bener liyakuna karena supaya bukti itu santri mahbuban eta anu dipercaya eta anu dipika cinta mausukon tur anu dipercaya sabihi itu santri. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu katsirah ayyakuna ari yen bukti itu santri wukuron eta anu tenang santai fi masyiyatihi dina lempangna itu santri. Godon tur anu nutupkeun meuremkeun torpahu kana paningalina itu santri anin nadri meuremkeun tina ningali ilal muharramati kana pirang-pirang perkara anu diharamkeun. Wa ayyakuna jeung yen kabuktian itu santri aminan eta anu kapercaya alama netepan kana perkara utia anu dibikeun anu ditepikeun ieu hu ka itu santri minal ilmi tina buktina ilmu. Fala yujibu atun teu ngajawab itu santri bigoiri ma kana salianti perkara ya arifu anu nyahoan itu santri kana ieu ma. Wa amma adabuhu jeung anapun ari adab-adabanana itu santri ma ustadihi sarta guruna itu santri. Faminha tah eta tetep bagian tina itu adabna santri sarta guruna itu santri aya antakida ari yen nekadkeun itu santri anna fadlahu kana yen saestuna fadolna guru akbaru eta leuwih gede min fadli walidayhi tinimang indung bapakna itu santri alaihi ka itu santri. Li annahu karna yen saestuna itu guru yurobi eta ngajarkeun itu guru ruhahu kana ruhna itu santri. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu adab-adaban santri sarta guruna al khudu'u ari lemah lembut ari sopan santun amamahu di hareupeun itu guru. Wal julusu jeung diuk fi darsihi dina nalika diajarna itu santri bil adabi sartana adab. Wa husul isghai jeung merhatikeun ilama kana perkara yaqulu anu ngucap itu guru hu kana itu ma. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu adab-adaban santri sarta guruna tarkul mizahi ari henteuna heureuy wa alla yamdaha jeung yen henteu ngalem itu santri goirahu kasalianti guruna itu santri minal ulama'i tina buktina pirang-pirang ulama bihadrotihi di hareupeunana itu guru mukhafatan karena mikasieun ayyab hama yen maham itu guru ayyab hama yen maham sa ustaduhu guruna itu santri anahu kana yen saestuna itu santri teh yadummu eta nyela nyacad itu santri hu ka guru. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu adab-adaban santri sarta guruna alla yasudda ari yen henteu ngajadikeun itu santri hu ka guru al hayaa kana era anis suali tina buktina pirang-pirang soal amma tina buktina perkara layak ripu anu teu terangeun itu guru kana itu ma.
Wa amma adabuhu jeung anapun ari adab-adabanana itu santri ma ikhwani sarta babaturanana itu santri paminata eta tetep bagian tina itu adab-adaban santri sarta babaturanana ihtiramuhum ari ngamulyakeunana atawa ngahormatna ka itu ikhwan wa tarkuh tiqori wahidin jeung henteu ngahina ka salah saurang minhum ti itu ikhwan wa tarkul isti'la'i jeung henteu ngarasa leuwih luhur alaihim ka itu ikhwan paminha jeung eta tetep bagian tina itu adab-adaban santri sarta babaturanana alla yaskhara yen henteu ari yen henteu nyacad nyela bipa atau ngagonggorokan bibat ilfahmi kusabab hese namaham lila namaham minhum ti itu ikhwan wa alla yafroha jeung yen teu ngarasa bungah idza wabakho di mana-mana nyarekan sahal ustadu guru ba'dol qasirina ka sebagian anu pondok pamahamanana fa inna dzalika lantaran yen saestuna ngarasa bungah di mana-mana babaturanana dicarekan min asbabil bugdi eta tetep tina sawarehna pirang-pirang sababna bendu wal adawati jeung pirang-pirang sababna permusuhan.